Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana nu dipika hormat Bapak Ahmad sareng rerencangan sadayana puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci kusabab rahmat jeung hidayahna urang tiasa patepung deui dina kasempatan kalayan sehat walafiat. Dina ieu kasempatan abdi bade nyanggakeun biantara ngeunaan pentingna hormat ka sepuh. Rerencangan sadaya, sepuh teh jalma anu paling penting dina kahirupan urang. Tanpa sepuh, urang moal aya di dunia ieu. Sepuh oge anu ngajarkeun urang kumaha carana hirup, ngajarkeun sopan santun, ngajarkeun ngaping sapopoe. Maka tina eta, urang minangka anak kudu hormat ka sepuh. Hormat ka sepuh bisa dipidangkeun dina sababaraha cara. Seperti nurut kana parentah sepuh, ngadengekeun nasehatna, migawe pagawean rumah tangga pikeun mantuan sepuh, teu nyieun hanjaka ka sepuh, hormat ka sepuh, teh lain ngan ukur ka sepuh urang sorangan tapi oge ka sepuh batur, ka guru-guru di sakola, sareng ka jalma anu leuwih sepuh di masyarakat. Ku kituna urang bisa ngajaga silaturahmi jeung ngajadikeun kahirupan leuwih harmonis. Rerencangan sadaya, hayu urang sami-sami ngajaga hormat ka sepuh. Lamun urang hormat ka sepuh, insya Allah hirup urang bakal berkah sareng dimulyakeun ku batur. Sakitu wae biwantara ti abdi mugi tiasa janten pangeling pikeun urang sadayana. Hapunten bilih aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.